Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes, muga rahayu sagung dumadi, salam Pancasila. Kumaha daramang pamirsa sadayana, muga aya dina karahayuan berkah salamet di mana bae ayana. Boh nu di Karawang sareng sabudeureunana, Bekasi, Purwakarta, Subang, oge nu di Jakarta, Bandung, Banten, Bali oge liana. Nyagakeun pangbagea salam pangwanoh kanu nembean rawuh di saluran pojokan ieu. Jejer carita nu dibawaku kula kiwari nyaeta Hawa Murni Alam Raya. Mungkin tiasa langkung di salayar video. Jika nama aya 2 serina. Margi rada panjang dongengna. Biasa mung dongeng wungkul, da teu boga anu sanesna kula mah. Ukur jalma bodoh diajarna lolobana tina dongeng. Ari nu gaduh carita nyaeta masih barea kula. Jadi lain ceritaan kula sapalih kedah disamarkeun. Marga ngeunaan hak pribadi nu boga carita. Memang cerita ieu aya hubunganna sareng keterangan ti bidang agama Islam. Sapertos cariosan para inohong agama. Sama sekali ieu sanes ngungkulan caritana para kiai atau para ustad, ampun para lun. Ieu mung cerita dongeng biasa. Burung Urang landih wae nu boga carita ieu ku nami Wandi. Kacaturkeun dina hiji kesempatan, Wandi nuju tirakat tatapa di sisi kali. Ingkur di pilemburan. Ari maksud menta kanu maha kawasa dina hal kasalamatan sareng rejeki. Risiko sapopoe. Sabab zaman kiwari karasana beuki dieu beuki susah kangge nyiar kipayah. Harga-harga nerekel naraek ari pangal angger sakitu. Sedangkeun kebutuhan nambah rea. Kamu mun nyakolakeun budak mah kitu kira-kirana. Ari cara ciri tata titik eta numutkeun wurukan kiai pananyaanana guru mursidna. Anggaplah geus saminggu perjalanan tatapana. Dina wengi eta karawuhan para pinisepuh ti wali sanga jumlahna 8. Katambih deui babaraha nabi sareng malaikat. Ari malaikatna nyaeta sapertos Sayyidina Jibril sareng nu liana nyalamar janten inohong pamegat anu karasep. Ari anu munggaran nyaketan nyaeta pangarsa Kanjeng Sunan Kali. Nyaeta luyu sareng ajaran nu diajina nyaeta wirid ti Sunan Kalijaga. Tabepun. Kasep incu kula. Kula rawuh kiwari kairing para wali sareng nabi sejang ngalongok ka hidep bagea. Ayeuna tuturkeun eyang, yuk urang lunta ningali Baitullah di Mekah saur Kanjeng Sunan. Atuh kalayan didogalih kiwandi ieu ngiring miang sapada harita. Hari perjalanan teu hiber teu nerus bumi leumpang babaraha langkah jol aya jiga lawang angin kawas panto. Para nabi para wali lebat kiwandi lebet tolila kaluar geus aya di Masjidil Haram. Ngiclik wae kiwandi dipengkereun Kanjeng Sunan Kali. Harita ngalaksanakeun tawaf tolami Kanjeng Sunan nerangkeun tempat-tempat penting sasaka sajarah sabudeureun Ka'bah. Diterangkeun yen asli tanah nu sajatining sucina daerah ieu mung sakedik. Mung aya dina radius babaraha meter ti Ka'bah. Wilayah ieu kenging sorotan langsung tegak lurus ti Baitul Ma'mur di langit. Katingalina mangrupa cahaya ngagebur bodas ti luhur. Teu kendat-kendat siang wengina. Teras dicandak ka Masjid Karamat Bangsa Jin masih di waleh eta keneh. Janten pedaran cahaya sareng hawa murni kangge umat nyata langsung ti Baitul Ma'mur tumurun ka Baitullah. Disebar ka Masjid Sajagat Raya Pramudita.
Masjid sareng musola ieu kedah mayun langsung ka Masjidil Haram. Oge sami umat Islam kedah mayun tegak lurus mangsa salat ka Masjidil Haram supados serineh nampi hawa murni sareng cahaya ti Baitul Ma'mur. Kitukeun kitana keterangan ti Kanjeng Sunan Kali. Tulami diajak ngalongok ka Baitul Maqdis di Palestina. Harita mah rada aman acan perang ageung. Teras Kanjeng Sunan Kali ngajak ngalongok ka Baitul Ma'mur. Hayu urang ngalongok ka Baitul Ma'mur ngan carana kudu nyorang alam timbangan heula, alam mahsyar. Da hidup mah acan nincak di alam kasampurnan, tegasna masih hirup keneh. Ka dieu jalana saur Kanjeng Sunan Kali. Dituntun babaraha langkah ku Kanjeng Sunan Kali bray robah tetempuan. Pasir satungtung deuleu kayaan panas. Rea jalma ngadeg ngaresang bobolokot saking panasna. Ngabaris teu kaitung jumlahna. Panon poe enterang-enterangan jumlahna babaraha hiji. Ka dieu jalana jang ulah milu baris di dinya saur Kanjeng Sunan Kali. Ngiring deui sareng Sunan Kali katut para wali, nabi sareng para malaikat babaraha langkah teu lami nyorang alam poek. Dataran kosong breh aya gawir jurang di handap teh katawi seuneu ngulab-ngulab. Di peuntas aya alam anu waas kawas di pagunungan. Wangunan sareng tutuwuhan anu endah. Tah jang ieu nu disebut nyabrang jambatan Shiratal Mustaqim. Mun rek ka ditu kudu meuntes heula. Para nabi, para malaikat oge wali rek nyabrang ti heula. Ke hidup nyusul saur Sunan Kali. Belesat ka dia kilat mung sakicep para nabi, para malaikat muntas. Teu lami para wali sanga nyusul muntas. Tinggal kiwandi nyorangan ditelek-telek mana jambatan teh. Da hampir teu kaatara. Dirampak bener aya, leutik malah lemes. Leuwih leutik batan rambut salambar. Ti peuntas para karuhun nabi sareng wali ngagaroan supaya tong hariwang muntas. Lalahan naratas muntas salangkah-salangkah najan dirarampa. Sedengkeun di handap seuneu mani ngagudar-gudar. Pas di tengah ti soledat rag-rag sapada harita. Para nabi, para wali ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Kiwandi pasrah meureun geus nasib kula luyu katut amal lampah sapopoe. Loyog sangkan asup neraka maca istighfar bari kokoleangan. Narek asup kana seuneu ti handap aya nu hiber. Kalayang kiwandi disanggap di bawah hiber ka peuntas. Barang sadar geuning eta teh masjid leutik anu hiber teh. Wireh kiwandi mun aya di perjalanan ka mana-mana sok nyalangkeun waktu nyimpang ka masjid ngajalankeun salat 5 waktu. Para nabi, wali, malaikat sami ngucap tasbih sareng alhamdulillah. Teu lami diajak unggah satahap-satahap kawitan di swarga langit kahiji. Nu ngancikna nyaeta umat Rama Adam. Salirna jarangkung baradag kitu oge katuanganana sami badag.